Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kurang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Sasakala Aki Ruminta. Ieu kantun bagian anuka genep nanya pamiarsa. Dongeng Sasakala Aki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ngihilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok dingah gitu upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang dingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi deui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangklong tingkana waktos, sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta bagian anu kagenepna. Luar biasa. Tetela geus aya jalma anu mampu nyusup ka ieu tempat. Nasaha cenah mangklubna bari ngabinasakeun opat prajurit aing tanpa bisa kanyamuan setan teh. Gitu cek gerantesna si cadar beureum. Montong nyebut kitu sia setan. Aing nyaho deuleu. Sia jalma anu geus bosan hirup, anu geus kumaha wani nyusup ka ieu tempat. Saha ngaran ilai jeung tempongkeun diri anu sabenerna sia setan. Kaluar. Si cadar beureum nyarita bari digorowokeun. Parat nyarita kitu bari ngagorowo kadenge sora wanoja anu cumarita disusul ku hiji jirim anu make papakean sing sarwa bodas. Leumpang nyampeurkeun laju nangtung dina jarak genep lengkah di hareupeun si cadar beureum. Tapi dina kayan keur kitu gero aya sora wanoja ngomong dina luhur tetangkala ngajadikeun kabeh anu aya di dinya pati ngarempod sabab saliwatan mah sugan teh Kunti. Beda anu dina tetangkala teh agaya bag bari make papakean bodas. Tapi sanggeus sidik mah eta teh geuning si wanoja teh anu tadi nyerang ngabongohan ka opat prajurit. Bagiakeun ngaran kuring Larasati jeung aja pangna kuring datang ka dieu teh pikeun nindak Andika anu geus loba ngarugikeun jalma rea deuleu cadar beureum. Larasati ke aing oge kungsi ngadenge kana ngaran Andika teh horeng ieu mangklub nanya. Bari jumawa deui datang-datang nyieun masalah kaributan di tempat aing. Cadar beureum ieu cadar beureum mun Andika kekepat keke hayang Mustika Malakasari montong nanyakeun ka eta nini atuh sabab memang moal apaleun. Justru anu nyaho pisan kana eta Mustika di mana ayana nyakuring pisan jalmana cadar beureum. Mata teu kurang oge loba jalma nu nyarebut julukan Nyi Malaka Bodas. Ngahulang harita si cadar beureum ngadenge caritaan eta awewe anu ngakukeun ngaran Larasati. Tapi teu lila
prok 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 si cadar berem kaprok 4 kali tanda nyalukan prajurit ikat bereumna anu sare anu sejen nambahan sesa prajurit anu kari tinggal 2 deui corelat jeleng jelegedeg 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 16 prajurit ikat bereum tembong pating jorelat laluncatan tina balik tatangkalan silih susu terus kabeh rangtung pancuh marengan anu 2 teh bari kabeh tetep nyarakelan tombak ieu mangkluk ulah diatepkeun deui sok prajurit serang si cadar bereum langsung mere komando pikeun gancang nyerang musuhna atuh diparentah kitu sakabeh prajurit teu eueuh anu kaleken meh barang pating jorelat narojoskeun tombakna ka pelebah badan musuh Larasati harita dikepung wakul buaya mangap ku prajurit ikat bereum jorelat jeleng kolemat sunguk hiuk tombak anu ukuranna panjang jeung seukeut teh pating hariuk bangbaraan ngincer badan musuh anu tetela linghas nakerana jerimna sakapeung jejorelatan tuluy ngalayang lepas ka luhur mungguh tapis nakeranan gerakan anu dilakukeun ku Larasati dirina teu oleh mampu nyingkahan panarajang lawan anu ngepungna malah sabalikna nalika Larasati kayan awakna anu keur kabeneran ngalayang harita terus nenung 2 lawanna sakaligus di kajauhan 2 lawan anu katenung tuluy caralangap bari utah getih kental semu hideung tombakna lalesot tina ceklanana sabab leungeunna masing-masing terus nyekelan beheungna anu karasa nyeri asa dicekek set siut galeo blak blak kosot kerjet 2 prajurit ikat bereum anu katenung terus ngagubrak sarta nyawana ngalayang bugangna patumpang tindih sambung anu sejena nya kitu deui sarua nepi ka genepan meureunna anu palastra teh nambahan nasibna sarua teu beda jauh jeung anu liana di barung jeung jengkel si cadar bereum kadenge ngagorowo Larasati rasakeun sia mun nya mustika Malakasari aya di diri Andika ulah sambatkan yaya deuleu hop hiya si cadar bereum tuluy ngajorelat jirimna maju narajang ka Larasati alias Nyi Malaka bodas barang jeung prajuritna anu timbul deui kawanina satutas kasima kuningali kajadian bieu sajeleng kolemat gorentel plos sebuk plos tiunggal panarajang masih kene mampu harita teh disingkahan ku Larasati sok sanajan nambahan berat oge panarajang musuh sabab aya si cadar bereum anu milu ngahurup harita Larasati can bisa ngagunakeun deui ilmu tenungna sabab tuluy dirangseg kudu jadi lawan seak hiuk beungeutna Larasati kakepret ku tali karembongna si cadar bereum Larasati bingung harita teh sabab dirina jadi loba nyingkahan batan malas narajang hop hiya siap dus Larasati ngagero kaget kulit beungeutna panas tapak kepretan ku tali karembong si cadar bereum sajeleng kalayang plos Larasati badana ngalayang deui ka luhur lepas nakerana kaluar tina kepungan genep prajurit laju ngaluarkeun senjata Rusiana mangrupa peso warna herang jeung cenah eta peso teh mun digunakeun bisa ngalobaan kusakali ngabaledogeun pikeun ngudag jumlah anu jadi sasaranana sarta balik deui kanu bogana mun jadi sasarana geus beunah hiya siut belusak cerem kolebat sedep ngan sakiceuk 16 anu ngepung teh pating galubrag tinggal bugang
beheungna barolong tapak katojos ku peso. Getih mending ngawar-war tina tatu oge tina baham ngaburial getih kental. Si Cadar Beureum jadi rada ngaranjung kaget oge. Sabab harita mah rumasa teu bisa nebak kana naon anu bakal dilakukeun ku musuh. Antukna sajongjongan mah ngadon ngaulang jentul matu. Ponggawa anu duaan tembong ngagubrageun amburu minta kana lemah anu tadi dirajengan kuduaan. Celeng kalayang gejering. Anu nyekelan amburu minta teh sanggeus ngabebeutkeun amburu minta terus pating garajelang semu ngalayang laju pating garajelig pancuh nangtung gigireun si Cadar Beureum. Pok harita ponggawa kahiji cumarita beri duanana sembah hormat ka si Cadar Beureum. Nadawidi nyai sim kuring duaan anu baris mayunan eta mangkluk Kanjeng. Si Cadar Beureum tembong unggek tandanya tujuan kana karep jeung niat ponggawa anu oleh satia ka dirina. Tur sanggeus diidinan kitu mah belesat kalayang. Dua jirim ponggawa pating belesat ngayang ka luhur muru Larasati anu masih cicing di luhur. Malahan mah jiga anu geus surti bakal aya nu ngudag ka luhur teu lila kadenge tilu sora wanoja anu pating hariat tarung. Wus. Tali karembong ti dua ponggawa harita pating sariwet ngarah kana beheung lawan, kadang ngarah kana cangkeng rek tuluy dibelit. Tapi gancang harita tadi papag ku tali karembong Larasati. Wus des seot. Dua ponggawa ngalayang mundur ka tukang kadorong ku tanaga Larasati. Jeung mun seug mah parang aya jalma lian ningali kana eta kajadian geus pasti bakal helok sarta nyangka nu tarung teh widadari sabab tarungna ngaralayang di luhur teu napak kana lemah. Seot corela jeleng kalayang hiuk-hiuk. Dua ponggawa maraju deui narajang. Tali karembongna wakiuk leuwih cepet ngincer kana sasaran kalemahan lawan. Tapi Larasati mangrupa pawaris ilmu dangiang papakan tinini emi anu dumukna di Gunung Halu. Tangtuna wae drina moal gampang kitu bae dirubuhkeun ku musuh. Malah sanggeus ratusan jurus dina lumangsungna tahu. Larasati bisa nganyahwankeun kana ayana lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun gempuran panarajang kanu jadi lawan. Sekaligus nyingkahan penerjang lawan. Duak jebrot jelebek duak des jengkang koleang gedebut golok-gok. Dua ponggawa tuli pating ngajarengkang tuli rubuh maring lemah sarta utah getih sabab dadana anu kabeunangan ku gempuran kakuatan Larasati. Kanjeng tulungan abdi Kanjeng tulungan. Ponggawa hiji masih bisa nyarita minta tulung kasih Cadar Beureum. Sedangkan ponggawa dua mah nalika pas rubuh kana lemah teh langsung teingat di bumi alam. Tenang, aranjeun pasti bakal salamet. Ulah ayeuna rek nindak heula eta mangkluk dagoan. Nuhun mangga atuh Kanjeng, mugia aya dina kaunggulan. Ponggawa hiji terus udang semu ngalangsut bari ngagusur ponggawa dua ngajauhan pakalangan. Sat jeleng si Cadar Beureum luncat ka hareupeun Larasati anu harita nyerengeh seuri bari nyarita. Masih penasaran? Sok geura maju deui Cadar Beureum. Maju. Karek bisa kitu oge geus jumawa andika teh Larasati. Sadar atuh mana teh bakal elek ku aing deuleu Larasati. Cantang tuh kuring can rumasa eleh ku Andika Cadar Beureum. Cuang buktikeun si Larasati sahanu bakal unggul di antara urang duaan. Hiat
ngajorelat jelang sewuk hiuk. Sadar beureum mindo deui nulikeun hanca tarungna jerimna ngajorelat. Larasati sadar yen si cadar beureum teh memang teu bisa dianggap enteng dina pangartina. Dirina kudu bener-bener ngalonjatkeun ilmu panemuna, khususna dina ilmu pangenteng badan. Satwar nyen dua karembong silih belit pabedol-bedol. Kulawing awak Larasati ngulawing ka luhur kabedol ku tanaga lawan. Ngan gancang Larasati ngajaga kaseimbangan badana sangkan henteu kabantingkeun kudu jadi musuh. Sak curalit jeleng hiu jebrot. Aduh, setan sia. Larasati tetela mampu harita teh ngajajak musuh ku cara murintilkeun awakna, nuturkeun murilitna tali karembong bari ngalayang. Dua sukuna ngantem dadana si cadar beureum anu dilapis ku kakuatan kasakte. Bangkieun dalik deug si cadar beureum ngabangkieun terus ngadalik deug ka tukang bari sumengir nahan ka nyeri. Tina juru bibirna katempo ngalei getih seger. Tali karembong anu silih belit teh harita leso srog. Si cadar beureum langsung ngawangun pasangan deui. Kanyerina jiga anu teu dirasa. Curelat jeleng blesak. Si cadar beureum jerimna jadi setengah ngablesat saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukeun ku si cadar beureum. Daek teu daek Larasati jadi kacolongan oge jeung kapalingan gerak kudu jadi lawan. Puhut ceuli anu katuhu kabeunangan ku kepetan dampaleungeun lawan nepi ka bijil getih tina liang ceuli tina panon karasa asa ngaburinyai peureus. Seak hiu jelebet burinyai bangkieun soloyong solontod. Larasati harita mah anu ngabangkieun awakna mundur ka tukang semu nyolonton bari ngagero nahan ka nyeri sirahna rada katurelengan. Nempo musuh kitu si cadar beureum teu ngantep jerimna gancang ngajorelat deui nyusul tepus. Dada Larasati dihantem kuruntuyan panarajang anu ampuh. Larasati rumasa dirina geus teu mampu nyingkahan panarajang susulan musuh. Atuh teu bisa dipondah deui. Duak sewuk cekuk jebrot deus. Jengkang kedebut. Larasati awakna ngagedebut kana lemah. Tuaka bisa buru-buru hudang deui. Bari tina sumutna nyebrot getih kental seger keneh. Teutepanana Larasati jadi layu. Harita mencerong ka si cadar beureum anu leumpang ngadeukeutan dirina. Si cadar beureum leumpang seuri bari nyarita suku katuhna diangkat terus diantalkeun kana dadana Larasati. Sakadeung deui jajantung Andika bakal hancur deuleu Larasati. Kusakali ngajejekeun oge ieu suku kana dada maneh. Pasti Andika langsung modar deuleu. Bungan saha make jeung wani-wani nyusup ka ieu tempat satanyeun kaributan jeung pihak dewek deuleu Larasati. Sok gerak jejekeun suku Andika teh cadar beureum teu kudu loba bacot deui. Sok gerak lakukeun. Tenang Larasati, tenang, teu kudu rurusuhana. Maihan maneh mah babari deuleu. Angguran mah geras sambat indung bapa maneh. Geras sambat bapa indung anu ngakandung bapa anu ngayuga. Sarta papatkeun jampe paeh deuleu Larasati. Sabot si cadar beureum nyarita kitu jeung rada balanga. Larasati ngusiwal nyabut peso balati tina balik bajuna ku leungeun katuhu. Si cadar beureum harita teh geus tatan-tatan museurkeun kakuatan kasaktena kana dampal suku anu rek dipake ngajejek dada Larasati bari pok nyarita deui. Tapi saumeh kuring maehan Andika ayeuna rek nanya heula mana Mustika Malakasari
mun nya aya di diri Andika deuleu gancang geura pasrahkeun eta mustika malaka teh ka aing deuleu Larasati. Ieu mustika malakasari mah cadar beureum. Hiu berat brus. Aduh, setan alas kurang ajar sia cucungah ka aing Larasati. Rasakeun si Larasati. Si cadar beureum bedah amarahna. Kanyerina teh dirasa terus loncat rek ngajejekeun suku kenca kana dada Larasati. Tapi Larasati embung cilaka mah. Dirina gancang ngagorentelkeun awakna ke belah kenca nyingkahan bahaya. Wukiu gorentel plos kebrus. Taneuh kurut ngagolerna Larasati harita ngagebros. Kajejek ku suku si cadar beureum anu nyedem tanaga anu rosa. Kabayang mun eta jejekan keuna kana dada geus pasti dada katut jantungna bakal rempang, jiwana bakal ngalayang. Ngan untung Larasati boga daya tahan awak anu kuat. Manehna bisa keneh ngajaga diri tina bahaya. Sanajan geus nandangan tatu di jero anu lumayan parna, tapi masih keneh bisa ngalawan. Jeung tetela peso balati anu digunakeun ku Larasati teh ngandung racun. Ngajadikeun si cadar beureum dina jarak waktu sababaraha detik oge. Awakna ngadadak ngaleulesan taya tangan pangawasa. Lumpuruk. Harita si cadar beureum ngalumpuruk laju kapiuhan. Eta kaayaan teh jadi mangrupa hiji kasempatan anu hade pikeun Larasati. Dirina gancang ngoneal hudang terus lempang bari jumarijeg nyamperkeun ka Amburu Minta anu masih keneh ngagoler luhureun lemah dina kaayaan dina panglumpuhan. Ambu, ieu abdi ambu. Cik Larasati saenggeus deukeut bangun anu geus lilawanoh ka Amburu Minta teh. Saha eta? Saha? Amburu Minta nembalan halon melong ka jalma anu nyarita. Ieu abdi ambu Larasati muridna Ma Emi Rai Akiru Minta. Euleuh nya ambu ngadengi anu tarung teh hidep kumaha teu kunanaon geulis. Alhamdulillah ambu abdi teu kunanaon. Ambu hayu cuang ka Ma Emi ayeuna mah. Larasati ngahaja nutupan kayan anu sabenerna teu nyebutkeun dirina tatu. Syukur atuh ari hidup teu kunanaon mah. Tapi ari musuh kumaha? Ambu jadi teu bisa ningali jelas ieu teh didagor puguh ceuliku si cadar beureum. Larasati tembong ngahulang sakedeung dirina mikir. Tadi si cadar beureum teh ngantem puguh ceuli aing ku leungeunna sarta parap nyerina kana panon nepi ka ngaburinya. Bisa jadi naon anu karandapan ku Amburu Minta teh kitu heula. Tapi alhamdulillah panon aing mah tetep awas teu kunanaon. Duh, karunya Amburu Minta kudu gancang ditulungan kieu carana mah. Ceuk Larasati ngagarentes dina jero hatena. Bari nyelapkeun deui peso balatina kana balik baju. Nyai geulis. Muhun ambu. Punten abdi nembe teh ngalamun. Larasati bari deku hareupeun Amburu Minta. Nah, ngalamun kunaon ari hidup geulis? Ka mana musuhna ayeuna? Amburu Minta kerum. Musuh mah tos rubuh ambu. Si cadar beureum aya anu mayang ku prajuritna anu masih keneh seueuran. Sarta para punggawana anu sami rubuh sareng tatu. Mangga atuh ambu ayeuna ambu urang landongan heula tatuna ku abdinya. Satosna engke urang lumampah ka haur pugur ka bumina Ma Emi. Larasati nangtukeun sikap pikeun gancang nulungan mulihkeun kaayaan Amburu Minta. Leuwihna ti kitu Larasati oge sarua harita teh mulihkeun heula dirina sorangan. Ngan tapi ukur bisa ngaleungitkeun nyerina wungkul dina dada. Teu bisa pulih total sabab Larasati tatuna kabeunangan ku ajian semu gunting.
Untung sakit oge larasati kuat daya tahana. Dalam unseg jago biasa mah bakal ajal binasa ti tadi oge kabenangan ku eta ajian. Tapi dina kayaan keur kitu ulu waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.